Bisi pajarkeun aku teu akur jeung tatangga tah ayeuna teh aku teh keur siap-siap arek sholawatan kanu 4 bulanan. Tapi kelak kedeung eta baju aku meuni kaceung kerentel kieu padahal eta geus lila tara dipake dina lomari. Ieu teh da moal nyalah si Dede nu sok nganyut-nganyut pakaian teh, pakaian inung teh diuprak diaprik teuing neangan naon teh. Ari awak hampir sampantaran pedah jangkungna hungkul, anu pangdena rada jangkung, nu kadua jangkungan saeutik, nu katilu inungna penek pisan. Aya nu sarua teh Eprione anu geus boga budak parawan sok ngacak-ngacak pakaian inung. Teuing da anak aku mah kitu padahal teh dipake eta teh tibang diacak-acak hungkul bangunna mah neangan bisi aya baju inung nu anyar meureun manehna teu dipangmeulikeun meureun di ditu nama sugan deui. Di dieu teh aku teh gura-giru Eprione soalna ieu teh bisi geus kaburu der da geus burit geus jam 5. Ari pekanan teh heueuh we batur mah beres kararumpul. Aku datang napang paneurina meuni ka asa era paradah. Ieu oge midiona geus beres sholawatana keur babagi berkat. Keur pas datang mah boboro hayang midio. Era nu aya datang ka paneurian oge. Teu kungsi lila di dieu teh beres dibagi berkat mah langsung we barubar da geus burit ongko geus tereh magrib. Aku ge geuwat we langsung ngiluan mulang. Sieun katinggaleuan bisi aya sande kalabadot deui barina di arek naon cicing we di imah nu hajat oge da moal dibere deui berkat. What? Aku daek indit soteh ieu teh ku pedah diondang we da aku mah mun tara diondang mah tara indit meusing tatangga deukeut pisan oge. Nah hameureunnan cenah bet bedegong ka tatangga ge kitu-kitu teuing pan aku mah pernah nanya kanu ngarti. Lamun urang undangan hek teu diundang kumaha hukumna cenah nemalana teh haram. Mantak aku mah tara we ti harita teh lamun teu diondang mah. Lamun diondang mah insyaallah sok datang wae walaupun mihape-mihapekeun oge lamun urangna teu ari mah. Tapi benar apa henteu nama aku ge teu apal. Kulantaran aku teh katitipan besek jadi aku teh ieu nganterkeun heula besek ka imah lanceuk ipar aku lamun teu ditepikeun pamali cenah bisi jadi tunggul. Oh my god. Tanggeus namikeun besek mah aku teh tuluy we arek ngampihkeun hayam soalna teu daekeun hararideng sorangan ieu hayam teh ongkoh di kurungan da meureunan teu barisaeun. Nah cenah meureun ceuk kalian Eprione teh make nyimpen kurungna teh make di tempat lanceuk iparna. Ieu teh tanahna teh nu akunya Eprione sempet anu temokan eta tah geuningan. Mantak nyieun kanang hayam di dieu ge teu ngamek da tanahna anu aku amun nu manehna mah mana teuing meureunan ngutruk. Beres heula we nya nyaritakeun taneuhna Eprione ayeuna mah urang unboxing berkat. Teh berkat teh aya 2, anu hiji tinu 7 bulanan, anu hiji tinu 4 bulanan. Tur nuhun pisan ieu mah kanu gaduh hajat 2 nana. Diutun ingina ceung mulus rahayu berkah salamet oge si mamahna ceung disehatkeun. Nanti waktuna ngalahirkeun ceung lungsur langsar. Salamet bebina, salamet oge mamahna amin. Kulantaran aku daharna arek buburu kusabab arek magrib. Jadi video nage disampaikeun nyampe ka dieu. Wilujeng patepung laung Pa Amprok Jonghok di video anu salanjutna. Assalamualaikum, bye bye, dadah. Hatur nuhun kanu entos nonton di awal nyampe ka akhir.